Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi bade nunjukkan cara ngadamel bala-bala. Mugia rerencangan tiasa ngartos. Hayu urang buka kumaha ngadamelna. Nah, bahan-bahana aya 100 gram tepung terigu, aya 25 gram tepung beas, aya uyah sacukupna, aya lada sacukupna, aya 2 bawang bodas jeung 3 bawang berem, aya hiji endok, aya 100 gram wortel diiris tipis, aya 100 gram kol, aya 50 gram toge, aya hiji daun bawang diiris tipis jeung 75 ml cai pindang. Nah, langkah-langkahna giling 2 bawang bodas jeung 3 bawang berem sarta uyah jeung lada. Nah, langkah yang kedua, asupkan tepung terigu jeung tepung beas sareng cai pindang. Nah, langkah yang katilu, asupkan hiji endok, gaul rata. Nah, langkah yang kaopat, asupkan bumbu ke wadah. Nah, langkah yang kalima, asupkan daun bawang jeung sadaya sayuran. Aduk deui. Panaskeun minyak dina wajan. Sendok adonan kana tuur. Goreng dugi kaasap. Bulak-balik.
Angkat. Ya. Sajikan bala-bala ka minyak tisu. Tambahkeun cabe. Muhun eta cara ngadamel bala mugia tiasa manfaat kanggo sadayana rerencangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.